Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangu di sareng sim kuring Mang Ian kidemang Gunung Halu teh dengan anu kasepnya. Dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanyar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu sim kuring sejanraskeun hancan katunda dina pedaran dongeng anu judulna Ratu Jin Nyimas Talaga Wuning bagian anu terakhirnya anu ka-10 ieu teh panutupnya. Diulang di teh kanggo ngumpulkeun deui dongeng-dongeng nu kantos di pedar ieu teh mangrupikeun dongeng munggaran sim kuringnya anu direkam anu diupload dina YouTube kalayan peralatan saayana jaba di sisi jalan raya pala warginya nu kawitna di pedar dina YouTube-na kisah tanah Sunda ya. Kumaha atuh salajengna ieu lalakon Nyimas Talaga Wuning bagian terakhir teh ulah kamana-mana tetap manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Iya. Supados teu nyang kolong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Nyimas Talaga Wuning bagian anu ka-10 anu terakhirnya. Mangah kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung dina poe isukna namang sanusarua jeung peuting kamari Sukma geus kadinya deui kawasa memehna sakabeh balad-baladna si gagak hideung teh rarubuh kakeunaan ku pangawasa Nyimas Talaga Wuning. Najan geus apal Sukma datangna siga dedemit anger bae pikeun si gagak hideung mah mata kereuwas. Ari Sukma boga karep hayang ngagebes ka si gagak hideung barang datang ka hareupeun si gagak hideung teh pok bae ngawakca sorana tatagna keranan. Gagak hideung bisi anjeun teu genah panasaran ka kaula sarta hayang ngajajal pangarti kula taya bayana tapi kula hayang tarung jeung anjeun ngawang-ngawang di luhur mega atawa di sagara napak sancang. Kumaha karepna? Awakna Sukma lalaunan ngalayang ka luhur meh jujul kana lalangit puguh bae si gagak hideung mending ngaranyug ngadenge kekecapan Sukma. Heula kuring teu ngajak ijen ka anjeun Sukma teu pisan-pisan. Rumasa kuring katitih pangarti kasoran pangabisa kuring mah arek nepikeun pamaksudan kuring moal ngajak patelak ka dieu bae kuring arek cacarita. Walon si gagak hideung nyaritana tagiwur pinuh ku kasieun. Rumasa manehna mah teu bisa ngapung sumawona napak sancang. Awak Sukma lalaunan turun deui. Sukma geuk diuk hareupeun si gagak hideung. Pokra cacarita gagak kaharti ku kula ditarima teu kaharti ayeuna keneh awak anjeun rek dibawa ka langit dipiceun ku kula mah di tengah sagara. Ulah kitu Sukma kapan cuk anjeun ge urang mah sabangsa kieu ieu teh hayang kuring mah kuring teh arek ninggalkeun ka gubernuran Sasakdua jeung sakabeh balad-balad tapi kuring minta dijenengkeun jadi bupati. Kahijina nya kuring teh hayang ngawangun daerah sorangan nu kaduana nutupan kawirang ku balarea
utama namaku para balad kuring. Piraku cenah si Gagak Hideng teu pupugu ninggalkeun sasak dua tanpa aya karena sabab-musababna. Tak kitu kayang kuring teh Sukma. Kitu ceuk si Gagak Hideng nepikeun kahayangna. Dengekeun ku anjeun Gagak, pangna para balad anjeun disirep lain harti kula jejerih, tapi ngaragangan ka anjeun. Mun seug balad anjeun arapaleun ke gedugna serah bongkokan tanpa izin jeung kula, geus tangtu ngaran anjeun bakal pareum sarta anjeun bakal wirang. Ceuk Sukma tandes. Ka harti ku kuring Sukma. Ayeuna kula rek tumanya ka anjeun, hayang jadi bupati di lebahan mana? Kieu sabenerna mah kuring teh lain hayang jeneng di wewengkon nu geus aya bupatina, tapi kuring teh boga maksud hayang jadi bupati di daerah Salikur. Baheula wewengkon Salikur urut Karajaan Gandring, wewengkon Salikur ukur aya 5 kademangan. Sok padahal wewengkon Salikur teh pan kacidalegana beh kulon kawates ku kagubernuran Salakanunggal. Kadiuna kabeh kaler ku sasak dua, beh wetan jeung beh kidul ka asup wewengkon Mandragiri. Tah, pikir baik ku anjeun eta mah. Kula janji hayang ngawangun Salikur anu sasatna mah cikal bakal luluhur kuring. Kitu pok-pokanana si Gagak Hideng nepikeun pamaksudanana ka Sukma. Sukma ngahuleng sakedeung tapi teu lila cumarita deui. Keke, salila ieu Salikur asup ka kabupatian mana eta teh? Ari Salikur mah asup ka kabupatian Curug Tilu kagubernuran Salakanunggal. Jadi jauh pisan lamun hayang nyaba ka Curug Tilu sumauna ka Salakanunggal teh. Kudu nyorang heula jalan hara-haraeun sarta loba sato garalak. Lamun Salikur jadi kabupatian, kuring yakin wewengkon Salikur teh bakal maju. Kuring mah minta asak tinimbangan we ti anjeun Sukma. Anjeun hiji panglima kaprajuritan, tangtu miboga kakawasaan. Kon, hitung-hitung urang jadi duduluran ayeuna mah. Ceuk si Gagak Hideng akhirna mah minang saraya ka Sukma sangkan jeneng jadi bupati. Sakabeh caritaan si Gagak Hideng kahartieun ku Sukma, lamun si Gagak Hideng dibenum jadi bupati di Salikur, geus moal aya kaributan naon deui di sasak dua. Sakabeh omongan anjeun geus kaharti ku kula Gagak. Heug, ku kula maksud anjeun rek ditepikeun ka Tuan Richard Panholen. Tapi cing inget Gagak, nu bakal diberatkeun mah anger kula, nu nganung harti. Lamun anjeun sanggeus jadi bupati nyeun talajak teu bener, kula sorangan nu bakal ngaringkus anjeun. Tak kitu Gagak. Ceuk Sukma akhirna mah mereka cinekan ka si Gagak Hideng. Kaharti Sukma, kula bakal nohonan sakumaha kahayang anjeun. Pokona mah nyerenkeun ka anjeun kumaha alusna. Kahayang anjeun ku kula ditepikeun. Kula boga payakinan kahayang kula pasti ditedunan ku Tuan Richard Panholen. Tapi kade, anjeun kudu tigin kana janji satia kana omongan anu geus dikedalkeun. Sabab lamun anjeun cidera kana janji anjeun, najan kabur ka tungtung langit ngumputna laklakan naga, ku kula moal burung kasungsi. Ceuk Sukma panonna neuteub seukeut ka si Gagak Hideng. Moal kumawani Sukma, sokomo anjeun miboga kasakten luhung. Kuring ge mikir 1000 kali lamun yeun talajak sarakal teh. Ceuk si Gagak Hideng tangtungan mucangkung badag kumis baplang teh teu wanieun baha ka Sukma. Kula percaya ka anjeun Gagak. Tah, ayeuna kula arek amitan, isukan pasosore ka dieu deui, tapi moal ku jalan demit. Kuring rek mawa kareta kuda. Si Gagak Hideng arek cumarita deui, hanjakal Sukma kaburu ngiles ti dinya. Puguh bae si Gagak Hideng teh ukur ngembang kadu. Aya kuhade ilmu teh Sukma. Najan budak kamari sore, tapi ilmuna kacida ahengna. Bener-bener aheng. Si Gagak Hideng ngagereneng sorangan. Kebat lampahna Sukma, harita ngablesat nanding kilat ka Mandragiri, sup bae ka imahna,
Nu jaraga oge teu apaleun lamun Sukma geus aya di jero imahna. Sukma ge langsung bae sare sabab wanci geus ngagayuh ka wanci janari leutik. Sumiratnya angan jagat mangsa peuting geus lekasan kaganti ku mangsa beurang. Sakira wanci haneut moyan Sukma geus aya di bumina Raden Satria. Nah jam sabaraha ti sasak dua wayah kieu geus aya di dieu geuningan, saur Raden Satria bari imut. Saleresna mah wengi dongkap ka dieu teh juragan. Teras bae kulem dirorompok temal Sukma. Tah cik kumaha ngeunaan si Gagak Hideung teh. Nah geus aya wewengan pikeun ngungkulanana. Ku hal eta pisan pangna abdi dongkap deui ka dieu teh. Abdi nepangan si Gagak Hideung ka sasak dua jonghok patepang sareng anjeunna. Kieu cariosna mah juragan. Barabat bae Sukma nyaritakeun lalakon manehna samangsa tepung jeung si Gagak Hideung, kabeh dicaritakeun taya nu kaliwat. Kitu carios nama juragan. Abdi sejam redih ka juragan sangkan pamundut si Gagak Hideung teh disaluyuan margi kanggo kamajengan wewengkon salikur. Abdi tos nyarios tadi oge. Upami si Gagak Hideung tos aya dina cangkingan jisim abdi, hartos nama tos taluk moal wantuneun sarakal deui. Kitu ceuk Sukma mungkas caritana. Karti pisan nu sidik mah sasak dua geus dikumawa saku pihak urang kitu meureunnya. Tapi nu damel juragan tah ngeunaan kahayang anjeun geus pasti ku kula ditedunan. Kula percaya pisan ka anjeun Raden, teu kudu dicaritakeun deui, anjeun ge geus leuwih nyaho. Kula arek nyieun surat laporan ka Tuan Richard Van Hollen. Tapi surat kaputusan pikeun ngabenum si Gagak Hideung jadi bupati mah eta tanggung jawab kula. Dianti eta kula ge rek nyieun surat tembusan ka gubernur salakanunggal nyaeta Raden Wiharya. Nu netelakeun ti wangkit ayeuna wewengkon salikur asup ka gubernuran Mandragiri. Tak kitu Sukma. Kitu kasauran Raden Satria ngebrehkeun kaputusan anjeunna. Hatur nuhun pisan juragan. Keur kitu aya nu asup kadinya lalaki bangsa Walanda anu ngaranna Tuan Pens Van Rohen salaku wawakil Tuan Richard Van Hollen. Sanggeus sasalaman Tuan Pens Van Rohen gek bae diuk. Well. Bagaimana keadaan daerah sasak dua Tuan Satria? Aik harus tahu itu keadaan di sana. Cek Tuan Pens Van Rohen bari mencerong ka Raden Satria. Sasak dua sudah kembali bisa dikuasai Tuan. Saya punya orang sudah membikin itu si Gagak Hideung menyerah. Ini Sukma salaku Panglima Mandragiri baru pulang dari sasak dua Tuan. Wal Raden Satria bari ngareret ka Sukma. Aik ingin tahu ceritanya Tuan Satria, agar Aik bisa laporan ke Tuan Richard Van Hollen cerita punya Tuan Satria. Baiklah Tuan. Raden Satria terus bae nyaritakeun deui lalakon Sukma ka Tuan Pens Van Rohen. Aik boleh beri Tuan Satria. Terima kasih Tuan Sukma. Jai telah bekerja dengan baik. Tuan Pens Van Rohen manggut ka Sukma. Sama-sama Tuan.
Tuan Satria, Gubernur Sasak II tidak ada orang. Coba Tuan Satria buat itu surat untuk mengangkat Tuan Sukma menjadi gubernur sementara selama 1 tahun. Nanti Aik yang tekan itu surat. Selama 1 tahun Tuan Sukma harus mengembalikan keamanan di Gubernur Sasak II. Nanti itu surat Aik sampaikan ke Gubernur Jenderal di Batavia. Cek Tuan Pens Pandrohen terdiduga tianggalna lamun Tuan Pens Pandrohen nunjuk Sukma jadi gubernur Sasak II. Raden Satria jeung Sukma silih reret. Baiklah Tuan, tapi Tuan Sukma masih menjabat sebagai panglima di sini Tuan. Apa nanti tidak ada masalah? Saur Raden Satria ngaraos bingung. Nei, Tuan Sukma masih panglima di sini Tuan Satria. Menjadi gubernur di Sasak II untuk mengembalikan itu kondisi keamanan. Aik percaya kepada ini orang, Tuan Sukma. Baiklah kalau begitu, saya akan buat suratnya Tuan. Saur Raden Satria teras bae nyalukan salah sahiji padamelna. Pagawe anu kapapancenan nyeun surat kuturut bae nulis, rada lila nulisna sabab surat anu dijieun teh aya kana opatna. Sanes rengse surat dipasihkeun ka Raden Satria, ku Raden Satria diuningakeun ka Tuan Pens Pandrohen. Surat dibaca imeut pisan, sanes rengse guturut bae diteken ku Tuan Pens Pandrohen. Tuan Satria, Aik sekarang akan melantik Tuan Sukma menjadi gubernur. Aik minta itu baju gubernur untuk Tuan Sukma. Baiklah Tuan, saya akan menyiapkan bajunya. Raden Satria miwarang padamelna kanggo nyandak acu. Saparantos raksukan aya teras bae miwarang Sukma ngagentos anggeanana. Basa Sukma kaluar ti kamar ganti, temung Sukma teh beki gagah make pakaian kagubernuran. Kalau baca carita deui, Tuan Pens Pandrohen ngistrenan Sukma jadi gubernur Sasak II disaksian ku Raden Satria sareng reng-renganana. Rengse dibenum ku Tuan Pens Pandrohen, Sukma sasalaman kanu araya didinya. Raden, ieu surat bawa ka Sasak II, rengse ngabenum si gagak hideung jadi bupati, ieu surat bawa deui ka dieu. Saur Raden Satria bari masihkeun serat ka Sukma. Unyuk sumangga juragan. Temiceunan waktu lila, Sukma poe eta keneh indit kana kareta kuda rek ngajugjug ka Sasak II. Inditna kairing ku para pangawalna anu jumlahna aya kana 10 urang. Para pangawalna rumpak kuda bari samagrang ku pakarang. Tapi samemehna Sukma rek nyimpang heula ka Rancasupa. Teka catur di jalana, Sukma kairing ku para pangawalna geus anjog ka Rancasupa. Den Purbaya sareng kadua sepuhna nyaeta Raden Samba sareng Den Purbaya sami ngiring mapag kanu anyar sumping. Waktu Sukma kaluar tina kareta kuda, Den Purbaya teras ngarangkul awahing kusono. Maklum atuh da panganten anyar nuju meujeuna geugeut. Raden Samba sareng garwana Den Nurumalaka tawis ngemuka bingung, margi sidik pisan Sukma teh nganggo angguan kagubernuran. Satu tas silih bagiakeun sararea arasup ka jero imah, Den Purbaya teras bae ka pawon bade ngadamel cikopi kanggo carogena. Ari Sukma teu ngadago ditale ku Raden Sambas, terus bae cumarita ngeunaan dirina nu geus dibenum jadi gubernur Sasak II ku Tuan Pens Pandrohen. Sukma oge nyaritakeun lamun rek terus indit ka Sasak II sakalian rek ngabenum si gagak hideung jadi bupati di Salikur. Raden Samba sareng garwana Den Nurumalaka kalintang bingahna atuh katawi socana cari nakdakan awahing ku kagagas. Bunga amat teh Raden, bagja nu taya papadana. Pangeran geus mere kasinugrahaan ka hideung. Mugi acing jadi pamimpin nu adil pikeun dahayat. Kitu kasauran Raden Sambas bari jeung ngalimba.
Ibu oge mah bisa ngagambarkeun kumaha bungahna hate. Ukur muji syukur kanu kagungan. Anak ibu geus jeneng pangagung luhung. Omat anaking, ulah adigung luhur pamakanan, kudu tetep handap asorah deh bahasanya. Kitu saur Den Nurmala ngiring mairan. Den Purbaya tos kadinya deui sok nyimpen cai kopi dina meja, teras bae calik disagedengeun carogena. Yai anaking, sok kena beberes baju, urang indit ka sasak dua. Usabab salaki hidup geus jeneng jadi gubernur di sasak dua. Saur Raden Sambas masihan terang ka Den Purbaya. Leres eta teh Kang. Den Purbaya ngaraos cangcaya, Sukma ukur unggek bari imut. Den Purbaya ngarangkul pageuh ka carogena bari banjir citangis, lain tangis kingkin tapi awahing kubingah sareng kagagas. Saparantos leler, Den Purbaya teras bae meresan acukna, kitu deui Ibu Ramana sami beberes margi bade ngiring ka sasak dua. Abah sareng amunah teu diwartosan Kang. Saur Den Purbaya kaemutan ka mertuana. Nya maksad teh engke bae bade disusulan ku Kang Galing dijajab ku prajurit ka Cisaga. Mun ari kitu mah Kang, abdi ngaraos regreg. Sanggeus tarapti sararea arinit ngajugjug ka sasak dua. Dua kareta kuda maju lalaunan kairing ku puluhan prajurit anu jadi pangawalna. Teu kacaturkeun di jalana, dina wanci kalangkang satangtung sakira jam 2 beurang, kareta kuda geus tepi ka Ciwulu. Sukma nitahan salah saurang prajurit neang si Galing nu aya di warung, teu lagi geus kadinya deui. Najan loba kapanasaran si Galing teu wanita tanya, terus bae inyana naik kana kareta kuda diuk gigireun kusir. Kaayaan di Ciwuluh beda pisan jeung basa mangkukna, sabab taya hiji ge temong para balad begal di dinya. Balad-balad begal kabeh geus ditarik ka sasak dua ku si Gagak Hideung. Sanggeus nyorang lalampahan aya kana sajamna, rombongan Sukma geus anjog ka sasak dua. Didinya geus ngagimbung para balad si Gagak Hideung, basa aya kareta kuda datang teh, balad si Gagak Hideung nyingrai mere jalan bari rareng ku hormat. Reg kareta kuda eureun hareupeun imah ka gubernuran. Sukma kaluar disarengan ku Den Purbaya, kitu deui Raden Sambas sareng garwana Den Nurmala sami kaluar tina kareta kuda. Basa anjog katepas, si Gagak Hideung nurojol manten dibarengan ku para badegana. Si Gagak Hideung nyolongkrong ngajak sasalaman kanu aya di dinya. Oh, aturan Raden. Cek si Gagak Hideung basana jadi robah sabab ningali baju anu dipake ku Sukma nyaeta baju kagubernuran. Haturan Gagak, tah ieu garwa kula. Ieu Raden Sambas sareng Den Nurmala sepuh kula. Kieu Gagak, kula ayeuna keneh rek ngabenum anjeun jadi bupati di Salikur. Diwangkit ayeuna wewengkon Salikur asup ka gubernuran Mandragiri. Ngarah kasaksen ku balarea, anjeun rek diistrenan jadi bupati di luar bae. Sok ayeuna mah ganti baju heula. Ceuk Sukma bari nitah ka si Galing nyokot baju dinas bupati dina kareta kuda. Teu lila baju dinas bupati dibikeun ka si Gagak Hideung. Si Gagak Hideung menta idin rek ngaganti papakeanana. Teu lila si Gagak Hideung geus kadinya deui bari make baju dinas bupati. Kaciri kewes jeung tegep. Disaksian ku balarea, Sukma ngistrenan si Gagak Hideung jadi bupati di Salikur. Cacap ngistrenan, Sukma biantara sorana bedas jeung tatag. Para hadirin kabeh, kula salaku panglima kaprajuritan kagubernuran Mandragiri wawakil Tuan Richard Pandrohen. Kula oge kautus ku gubernur Mandragiri pikeun ngistrenan Raden Barata nu katelahna si Gagak Hideung jadi bupati di Salikur. Itu deui tiwangkit ayeuna wewengkon Salikur asup ka gubernuran Mandragiri. Kula oge umajak kasing sahabai anu hayang jadi prajurit ka gubernuran sasak dua, ku kula didaguan ti mimiti poe isuk. Ngan sakitu ti kula. Sukma nutup biantarana. Ker atuh kabeh kaleprok awahing ku bungah jeung reueus.
Si Gagak Hideung ngarangkul ka Sukma muragkeun cimata kagagas ku kahadean Sukma gegedug begal anu kawentar gangas teh ayeuna mah turut tumut ka Sukma. Nuhun Raden, akang bungah nu taya hinggana geus moal dianggap deungeun ku akang teh, rek dianggap dulur si Raden teh. Sora si Gagak Hideung ngageleter perbawa rasa nu ngemuka sedih. Sami-sami Kang, ayeuna mah cing ieu tang ngawangun wewengkon nu luhur akang. Are kusaha deui iwal ti ku putra putuhna panginten. Temal Sukma bari imut. Kitu pisan Raden, sakali deui hatur nuhun. Temal si Gagak Hideung dumareuda. Nu araya didinya ngawilujengkeun ka Raden Barata, para baladna surak ayeuh-ayeuhan sarua marilu gumbira. Keur kitu aya nu kadinya awewe tengah tuwuh kairing ku hiji wanojang wura jeung pamuda, tayalian eta teh pamajikan si Gagak Hideung jeung budakna anu ngahaja di teang kadinya. Warsi, Nawang, jeung Daeng, sok urang munjungan ka Raden Sukma. Ceuk si Gagak Hideung ka pamajikanana katut kadua anakna, tiluanana sungsong marunjungan mapayan kanu araya didinya. Kang Gagak, wayana ulah wakamulang ka Salikur. Di dieu urang sukan-sukan heula itung-itung pakaulan. Kabeh wadia balad urang titah meuli embe sacukupna. Keun waragada mah kumaha kula. Ceuk Sukma boga niat hayang balake cerakan sararea itung-itung pakaulan. Mangga Raden, akang mah ngiringan bae. Walon si Gagak Hideung bari rengku. Sukma nitahan salah sahiji pangawalna sangkan neangan embe, kitu di balad-baladna si Gagak Hideung sarua nareangan embe, urang dayeuh sasak dua ge loba anu milu nareangan embe. Embe aya kana 30na sararea babarengan ngarecah. Cacap direcah terus bae diparolah sakahayangna sewang-sewangan. Jalma pabaliut sacagapna, aya anu purah nyangu, aya anu purah nyuluhan seuneu jeung sajabana. Sanggeus popolahna rarengse, brak bae dalahar ngariung bari saruka bunga. Minangka anu eueuh teh nyaeta si Galing, sabab dititah ku Sukma neang inung bapana ka Cisaga. Gancangna lalakon, sataun ti harita Sukma boga budak awewe, najan leutik keneh tapi geus kaciri kageulisanana. Kulitna bodas nyacas, panona cureuleuk, lamun disidik-sidik mah menit hamleg nyimas talaga wening. Eta budak teh dingaranan Dewi Sekartaji. Nyimas talaga wening teu boleh marengan ka Sukma nepi ka waktu pikeun babakti ka manusa rengse. Alhamdulillah pala wargi sadayana rengse oge ieu lalakon Nyimas talaga wening nya. Janten Nyimas talaga wening teh nyurup nyuwun keteh ka Enden Purbaya. Akhirna nitis kamurang kalihna Sukma nyaeta Dewi Sekartaji kitu nya. Meureun eta ge cekapi eta. Urang sambung-sambungkeun we. Tapi da kantosnya Kang Rombis teh nyarioskeun wirehna trasanana Nyimas talaga uning teh nyaeta Dewi Sekartaji. Kapungkur kantos Dewi Sekartaji teh di Pedarmu anu dimunculkeun 2 episode. Terus lah lewat di 1 tahun panyate moal diteraskeun teh lahir we eta karya Dewi Sekartaji nya. Danten Nyimas talaga uning teh awalan dina carita dongeng Dewi Sekartaji. Nah, hambet bisa gagah nya wajar,
nya ada katitisan nyimas Talaga Wening. Alhamdulillahnya dah mudah-mudahan ieu lalakon nyimas Talaga Wening 10 episodenya sing janten pepeling kang urang sadayana aya pulunganeun kitu gambaran kahirupan lamun jalmi jujur nyaah hormat kanu janten sepuh sok aya we kaajaibannya tarabaha pansuk mama soleh gitu. Ya gitu. Nyaahan kalayan lalakon teh geuningannya terus ka sato ka makhluk sejena bujeng-bujeng ka jalmi pan ka makhluk sejena oge nyaahan rasa kanyaahna sukma oge pan akhirna direspon ku sadaya makhluk Gusti nu sanesna sesuainya katerangan sing saha jalma anu nyaah ka makhluk Allah nu aya di bumi mangka makhluk Allah nu aya di langit bakal mika nyaah ka eta jalmi. Eta aya dina kitabna Soihul Ibadnya karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Rasanya rasa cinta kasadaya makhluk Gusti teh bakal ngalahirkeun keajaiban-keajaiban anu urang teu pernah ngaduga gitu. Mun zaman kapungkur mah tarekat Kanilarang Sariti kapungkur akina Prabu Siliwangi nyaeta Prabu Niskalawastu Kancana ngagem amalan ieu nu sebat tarekat Kanilarang Sariti di mana salah sabios ajaranna netelakeun yen di mana urang sok daek di mana urang ngabungahkeun ngabagjakeun nyugemakeun mika cinta ka sakabeh makhluk Gusti ti mimiti uteuk tongo walang taga taneuh batunya hawa nu diisep kabeh we cai mangka sakabeh makhluk Gusti yu alam teh bakal mere kanyaah ka urang bakal ngabagjakeun urang. Terus lahirlah ilmu naon teh Patanjala nyaeta alam bisa mere totonden kasing saha wae jalma anu bisa deukeut ngahiji nyaah ka alam. Zaman kiwari alam diruksak pan nya kumaha urang bisa dipikanya rek dibagjakeun ku alam bea kabeh nya wahangan hararidung teh ulah hilap channel YouTube Simkuring dongeng Sunda Mang Ian sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun bobot sapanon carang sapakan cag urang tuna dihanyuang siang urang teu dihaneuleum sieum baranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.